Bismillahirrahmanirrahim. Babus sudasi ari ieu bab nomor kagenep dina arti dina bab ieu teh aya genep hadis, genep asar, teras genep kaul ulama. Wabihi sareng eta tetep dina ieu bab anu kagenep asyarata mau'idotan ari ayat 17 pirang-pirang papatah sintani ari anu dua eta khobroni dua khobar cariosan wal baki jeung sasesana eta asarun asar cariosan para sahabat. Al maqalatul ula ari maqalah nomor kahiji tina sudasi. Qala ngadawu sa'an nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sittatu asya'a ari genep pirang-pirang perkara hunna itu nu genep gori batun bisa dihartian langka atawa geus ngumbara liuk eueuh ragap teu aya jauh ti dulur anggang ti baraya bari eueuh nu geus wawuh kumaha we ngumara gitu urang di Tasik urang ngumara ka daerah luar asing sanes goribatan di dieu teh ae bahidatun tegasna jauh anil munasabati tina kapantesan pisit tati mawadiha dina genep pirang-pirang tempat. Jadi geus hese akhir zaman genep perkara eta teh jadi asing. Lamun eta mah geus langka di teanganana. Mana nu diprediksi ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu teh min alamati saah ti antawis ciri kiamah bakal muncul genep nu langka di tengah-tengah umat muslimin. Mana nu genep hiji al masjidu goribun kahiji masjid ngumara geus teu warawuh ka masjid atawa geus teu diwawuhan masjid rajin aya palus-alus ornamen pabadag-badag palus-alus diagulkeun jeung jelema geus lain jadi pusat ibadah. Munara pabadag-badagnya sagerede susu Afrika masjid teh geus jarang
geus ngumarah di tengah-tengah umat muslimin idza kana di mana buktos itu masjid mabnian nu diadegeun ku eta umat teu jauh bedana nyen pasaran lah, pasaran palus-alus tina sekanlos ya, mesian mah pembumbu. Eta akhir zaman masjid ulah clear kernaoneun masyarakat dipentak punutan biaya ari geus jadi aing geus teu warauh ka aing jeung masjid eta patak kudu nganuhunkeun kana sok ka masjid teh eta teh pakudunya. Dan model di akhir zaman masjid geus jadi pusat segala rupa, geus loba mengalih fungsikan karena kedudukan masjid nu sabenerna itu ke akhir zaman bakal terjadi, seolah-olah ngamodernisasi syariat padahal keur ngancurkeun syariat. Masjid nu pusatna tujuanna ku Allah dijieun teh jeung sujud. Bring ka masjid teh ka masjid rame-rame nama ngan kadona reangan dunya. Mun ketua DKM neangan jabatan hayang pangkuatna nepikeun ka ila yaumil kiamah. Kediktatoran terjadi di masjid. Jadi geus fungsina geus alih fungsi. Ieu teh fenomena potret akhir zaman kedudukan masjid, termasuk yang muruna ngaraliwat ka masjid la yusalluna arbung salat di masjid. Punten urang buka we fakta. Bahkan lamun masjid geus beralih fungsi kana duniawi maka bakal diangkat kabarokahan ti eta daerah tadi. Hati-hati. Ketika Allah nyaurkeun subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Ek teu barokah kumaha masjid fungsina. Nu tukang sujud di masjid, tukang dikir di masjid, tukang maca Quran di masjid, tukang ngacas HP. Geus alih fungsi deui. Bari lu itikaf, tapi teh sugan teh dikir gitu. Milu ngecas. Itu fenomena akhir zaman loh. Jadi penting kene nyuplai kekuatan baterai HP daripada HT. Ujug-ujug lima baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid diadegeun pabadag-badag tapi arembung salat di eta masjid. Akhir zaman. Biasa we ari alasan nama era geuningan. Ari era 40 poe tadi itu mung geus lain era itu. Mun meter ka masjid era lah sieun dipuji. Sieun dipuji na teh saumur-umur. Ka masjid na teh eta we geus tilar dunya. Jabat celeupeung. Kolbah ka masjid teh panghareupna. Batur narangtung ieu moga golera. Ya akhir zaman itu teh. Kan masjid fungsina hiji jeung sujud, kadua pusat ibadah, katilu pusat tarbiyah, kaopat pusat peradaban kehidupan manusia. Bahkan lamun ningali kana sejarah di Indonesia, di mana ada pasar di situ ada masjid. Di mana ada masjid dan pasar di situ ada alun-alun. Terus itu Nusantara loh. Ayeuna urang tingalikeun kunaon nu dagang baheula sok sanajan lah dagang nage teu pira koneng tuh, tapi keberkahan ku Allah dibikeun.
Naon sababna? Nu prioritas utamana datang lain ke alun-alun, lain ke pendopo, lain ke pasar, tapi ke masjid. Itu baheula. Ayeuna mah lain. Bahkan lamun dikaji dina secara politik, Menonjaya alun-alun, pendopo, masjid. Tasik, pendopo, alun-alun, masjid. Apa itu? Singaparna, pendopo, alun-alun, masjid. Iya ya naon, buka sejarah. Supaya tidak tiga fungsi kekuatan kehidupan manusia seimbang. Ari mah masjid kadu dijadikeun alat neangan duit. Kedua, wal mashabu goribun. Nomor kedua teh nu bakal langka, bakal ngumbara di tengah-tengah umat muslimin teh Al-Qur'an. Idza kanal mashabu maudu'an, di mana tetela itu mashab teh maudu'an, disimpan piman jili kaumin, di imah-imah kaum. Sok ngacung di dieu ayat teh di imah nanu teu nyekel teu neuneun Quran. Injil, Jabur, nyarimban de Quran. Kunci cara si Adit atau sing komplit Injil ayah Adit goblok. Quran kursa kadar jadi pajangan cicing di masjid Quran teh ngaharulang cek Quran teh aing teh dipake naon gitu. Datang ka imah kursa kadar dijadikan transaksi akad pertikahan geus kawin mah nangkring Quran. Biasa pang Islamna mas kawin ukuran deh. Sia teh. Bimanjili kaumin layak yaqrauna fihi. Bari Quran teu dibaca di imah. Mashab ya kadenya makasih teteh contoh bu minimal sata sholat kedua ayat tilu ayat kudawam di Singalana tidak kurang keur memake nambung cina abi makarek bisa ngahejah daripada nunarabas larehe sok baraca minimal tuh sholat dua ayat tilu ayat baca kurang masuk aji mumpung Ramadan unggulnya Ramadan lep deh cek Quran bahkan Quran geus dijadikan perebutan bari jauh teu pengamalan setik-setik kembali kepada Al-Quran bari para sehat katulimbeng teteh tak layak ro'una fihi ay fi dzalikal mashab wal Quran goribun idza kana mahfuzon puntennya baheula keur leutik yang juz amat tela lancarnya ayeuna mah pan inatoina ge tibalik cek dina sulamu taufik dora kalisan teh Allahu Akbar. Jadi iya ulah cukup ku sakadar ditalar jeung bisa maca wungkul buka penjabaran tafsirna kamari tagaduh ilmu ti Ustad Rocky Gerung bener ya
Quran itu dihadirkan oleh Allah untuk dibaca oleh umat yang mau tahu tentang mana yang harus dan mana yang tidak harus. Kalau kita berbicara kemaslahatan, maka Quran berbicara kemadaratan. Ketika berbicara Quran harus menanam, maka kita akan menuai hasil tanaman. Itu Rocky Gerung. Udah terharu oke. Ketika ditanya, kenapa problem terjadi di setiap lini kehidupan? Karena Quran kursa kadar jadi pajangan, betul. Ini ke museum ningali Quran tina kulit dipoto cepret balik. Bahkan meuli Quran anu tina emas teh dengan jilidna teh. Mun sok pangalusna ari maca bang dibaca Yasin oke yasa. Yasa di mana eta? Allahu Akbar. Idza kana mahfudon fi jawfil fasik. Awas. Al-Qur'an dikaluarkeun tina lisan-lisan orang-orang fasik. Minimal keur tahlil kehed ya, baca Yasin, baca ulah yang dibayar. Itu merema keun bae tarima. Ngan ulah dijadikan proyek sih. Lain nyengir goblok ya dengikeun sih. Allah anu mau teh alhamdulillah. Proyek yang lumayan yang jalan coklat. Kedua, pijau pil pasek, Al-Quran dipakai perdebatan untuk keuntungan duniawi. Mubalik bisa jadi pertentang dina Al-Quran mana ham tercicing dina amal disampaikan. Sejadi kaburo makta menyamaca Quran dayan Allah anu gratis di Allah jadi wahyu di Allah balik di amplop 250 ngacaprak. Ieu teh para sahabat maupun teh upami ayat-ayat wa'ad janji ti Allah terharu, pesimis, rojana hebat. Mun aya warning ti Allah ngaluarkeun cipanoan. Basa ira mangoting khutbah maca ayat saeutik ari kabaca makna hakikatna teh betah gitu. Bahkan di dieu mah goribun idza kana mahfudon teh pijawpil pasek ai fi qalbi mani taqadahu wa syahidahu walam ya'mal bima fihi. Keluar tina wa yakhrujuna punten. Kalaluar kata-katana teh kata-kata robaniyah, nubuwiyah, tapi la yujawwiju imanahum. Teu sampai ngetruk karena jadi iman gitu. Punten upami ninggal dina kitab Sawahidul Haq. Jadi ngaluarkeun Quran teh ngaluar momen nu akhirna pematunya. Lah aja aya aji mumpung lah. Tak lamun geus kalaluar ti orang-orang fasik sapertos kitu Quran. Bahkan Al-Quran teh dipake ngahujat batur. Itu akhir zaman. Kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Bari ngajak nate bari mau bedog. Pasek tadi. Bahkan hati-hati, akhir zaman bakal loba zaman ngembalikan kana Quran jeung hadis tapi cara bertolak belakang jeung Quran. Bahkan lamun ningali mabade ilmu tafsir baheula diaji sagedeungnya. Wah,
Tidak semudah nu kurang ditingali ngaji Quran teh. Lamun rek ngalogatan bismillah hungkul oge pan mah cukup 2 minggu leun. Eta karek bismillah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaikumul kafirun. Sangeunahna ka batur kafir. Cek sakurana, baca Qur'ana, dibere we tafsirna teu bisa maraca tah. Aing mah nepikeun ka mineng diancam dibunuh. Pernah dipegat ku 10 motor. Naon sababna? Sangareunahna make ayat Al-Qur'an jeung ngapirkeun batur. Eta teh kade jaupul fasik. Nu kaluar tina lisan-lisan orang-orang fasik, nu Al-Qur'an dijadikan komoditi kepentingan duniawi. Hati-hati. Macana ge bari tapi da tarjamah oge da teu cukup. Terjemah teh cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji. Oh, we tafsirna. Geus kacau. Tuh aya dina lomari aya 16 tafsir dibaca. Bisa. Teu tamat nepikeun ka ayeuna rek nyongkel masalah siratal ladzina an'amta teh rek ngadaok kana an'amta teh geuningan loba. Hari ayeuna ayat pilihan bari ayat harbun. Punten dari ama cicing dina Ahlussunnah wal Jamaah. Ayat harbun nu dibawa teh ayat perang gitu. Bamu ngaji si eta teh geus hayang tutunggul ka batur teh. Geus jauhan beupeujeuh sakali deui lah. Geus sakali deui aing ge fatwa ya. Mumpung inget je lah. Bisi ngaji Quran tafsir didinya nu matak ngajadikeun tumbuh kebencian terhadap sesama ganjang lebihan. Atas lebihan bahaya. Naon sababna? Dina kerjaman Utsmani terjadi bergelimangna perang, terjadi gelimangna darah antara Islam jeung Islam teh ku akibat mawa Al-Qur'an bari salah nafsirkeun. Itu terjadi. Hati-hatinya mata diolah age ngaos ayatul ahkam taklik ayat-ayat nasah mansuh ayat bil ayat bisurat itu tercekap 2 tahun. Ieu ngaji 7 poe geus wani ngabidahkeun batur beno kadinya walid Paul dit ieu geus terjadi mata baca eta lah. Mani takodahu wa syahidahu walam ya'mal bima fihi bari teu ngamalkeun kana perkara nu aya dina hal geus langka. 2 cenah. Katilu nu langka teh nu ngumara wal mar'atul muslimatu sholihatun geus langka awewe solehah. Solehah teh sanes digamis gagaya baga. Hatur punten nya. Tah ieu digamis di sorban lain ciri soleh. Tiris eta gering aing. Mata kuaga dia barebas teh sia cek di aranting di kongkorong. Mangga itu gablek ka isin. Tenanaw ae muti atulillah al muhsinatu lil umur geus langki istri di akhir zaman anu solehah anu taat ka Allah bari terjaga. Naon da ayeuna mah awewe mah geus jadi habailu sayatinnya. Geus jadi tambang-tambang na setan. Dina media sosial naon teu dipake alat awewe kabeh.
misalangki dah. Sedangkan almaratu solehate istri solehate pen perhiasan dunia sana tak aya nu ngadm nya ditnya asa dina TikTok ya dina naon pangersa balik tumaros dupi abi teu doraka nyarekan pamajikan nu sok tiktokan kecan tamat ya teh nanyakeun nanti tiktokan anak kumaha joget nemong-nemong orat apa kumaha ente cenah bumulis cenah kitu Aipek teh ngumbar aurat itu tidak hal nu positif. TikTok nama teu dorakangan sia nu dorakanna gitu. Awas itu tos lengki istri anu solehah anu ditetep ku caroge tungkul gini tangki ya wah jika aing itu ya mau telotot ku salaki di polong ku salaki teh melong deui ngegel teh lah aduh tah we anu nanya lalaki egoisnya hayang kedudukan anak ku awewe di kitu-kitu ari sia kana kaos Abu Bakar teh teh kanjeng Rasul mah jauh teuing nya naon Rasul pan pika isina atuh maneh hayang dipikare ku awewe nu colometos nya atuh gembrung galeno mana di mana paming di tempo teh matak pi kayung-yuneun wanita nu solehah. Jadi lamun maneh mung pindah ke lain hati berarti awewe eta geus posisi alus. Kadua teu payu deui mah. Ieu nya hese ngan awewe solehah teh ieu cenah geus gorib geus mumara awewe solehah teh duka dimarana eta. Kadua lamun patetep-tetep nu sareng lain mahram teh langsung geuneuh isin hayaan isin ayeuna mah henteu balik di sorban jadi goda tuh. Ayeuna oke lah wanita itu tidak perlu cantik rupa sok sanajan rada aya syarat saeutik gitu. Ayeuna geulis goreng akhlak da moal kapake atuh nah mending alus bari alus gitunya hese teh dia mau jaba kawas jahe mah menang meprek goreng adat aduh jadi ayeuna oke lah patokanna mah saur pun guru make jang lamun pamajikan maneh rek ngaji bebeja ka maneh geus eta lah barometer kasolehatan awewe mun rek ngaji ti dieu kadinya tah ieu mah punten-punten urang jujur-jujur ini kanu jauh berombongan bus kitu bebeja ka salaki eta merukan teu doraka eta tulis na status mereka baca isu kadon aerobik salaki hudang hayang ngopi anu ne geus pipaseaeun we bae aerobik na teh marake calana stresnya stres mah
Kadang punten, kenapa awe tidak soleha? Sabab urangna teu soleh sakitu. Ulah nuntut ka awe soleha risiana geblegha. Sok minimal perekat pembangun wanita soleha mah kumaha we carana. Salat berjamaah saminggon sakali. Ngadoa bebarengan urang nu ngadoana ieu nu amina. Eta we doang bari emah. Nu apalah tuh. Da teu salah. Naon teh doang bari teh? Hah? Allahumma barik arilana teh saurangeun sarereana. Minimal cek salah kita nyi hayu urang mah. Allahumma barik lana bima rojaktana cek pamajikan teh amin amin amin. Ku istiqomah sanu apa rezeki dibabarikeun. Efek cek pamajikan teh ngahuap ka calik nyai. Nyai heula ku aing. Huapan gitu teh. Sesenok. Oh. Hal-hal sederhana membangun soleha. Bahkan tegasna Rasulullah kantos kan. Ketika istrina nu hoyong perhiasan teh, Rasulullah ngadidikna kumaha? Anjeun hoyong perhiasan tapi diceraikeun, mending teu make perhiasan tapi dipertahankeun ka Nyai. Mun ayeuna mah milih cara rek. Lamun teu digareulang teh asa teu barogaan. Leungeun. Punten, bukan hal nu karitu salit teh. Ngan urang sing janten tarbiyah contoh nu sangat. Eta teh tos langki. Piyadi rajulin dzalimin idza kanat fi ismati jaujin mujawijin anil haqqi ilal batil. Jadi kieulah lalaki dolim teh punten lalaki lah ulah rada ulah aregonya lamun dicarang ku awewe Kang pamusuk bayar tuh gerak engke hideung akan teh keur maker keteng cek salage teh nyanyi rek eureun sakedeung-sakedeungnya ngan moal bisa sakaligus Jawa mah Jawa ulah pada ayeuna nahan ka panyarang ego asa aing lalaki moal terbentuk wanita solehah teh ku urang ku sikap itu. Jadi lamun boga pamajikan sok mineng nabejaan kana bener geus ulah dilepaskeun ji tambahan. Jadi piyadi rajulin zalimin idza kanat fi ismati jawjin mujawijin anil haqqi ilal batil. Jadi sosok lalaki anu dolim awewe henteu gimir ku akibat gorengna lalaki. Ari istri mah sebetulna mah karesepna naon mah boleh asal jangan menduakan rasa. Nya kitu linjeunnya. PKA cenah rek nanaon ge abi mah ulah dicandu. Sakitu. Emang eta kana karesep lain nyandu. So pamajikan dahar jeung kanare jeung musuh jeung koloto. Cing atuh sing prioritaskeun heula nu hak. Jadi engke make mau jon lamun rek meuli manuk manuk alus teh maluk naon eta teh gereja mau injil tuh aya manuk mureh pangaosna teh 5 juta karesep silakan tapi prioritaskeun leuwih hak deui. Pemajikan asa candi alian, candi gelangan. Talamun geus reunceung bakar pek meuli manuk. Teu kabeuli mah manukan.
Jadi ulah terlalu memprioritaskan karasep sorangan lah. Awewe menjadi kapilaraan sampai jadi korban merasa gitu. Ulah. Margi dibentuk naon bae perkara saur Rasul ahabbukum ila ahsanikum ahlaqal mawal muwata'una aknapan alladzina yalfauna wa yu'lapuna. Jadi terbentukna suami istri nu soleh-soleh teh ku akhlak anu sae nu terbentuk tina cintan terhebat. Matak I love you teh bahasa Arab teh. Tina alpun anu saling mika cinta. Da percuma lo harta oge ari cinta tidak ada malah. Terus ya bentuk akhlak. Minimal atuh nyebut yayang man. 30 duit masih teh. Yang gara bobo ya. Karena teh bere duit ke terus we disebut saya. Cik sa pamajikan teh kok salaki aing teh bageur geuningan ge. Minimal ku eta teu boro-boroan mah atuh. Atuh cek kolot teh mah jang atuh cenah teh teu ku harta-harta atuh ku basa-basa. Wa husnul khuluqi ayyakuna salal ari kati lainal janibi tolikul wajhi. Jadi ieu sing sae marah main rarai. Ieu masuk tak saeutik teh dua ieu baeud pan riweuh. Ari awe mah kitu nya lalaki da. Mending kene repeh we urang. Da ngajawab di mana aya lalaki posisi bener deh reupeun alun. Sen ka kiri mengkol ka kanan ge da. Teu salah awewe. Mana tolikul wajhi bear budi geus jarang awewe teh. Ai kasalaki budaus-budaus ganya anu mere saminggu sakali 750. Ari KRT nu 3 bulan sakali ulah daredehna. RT sing panjang umur ngarucu teraka bagian bansol ya RT nya sing panjang umurnya teh da salaki mah teu didoakeun bahkan loba ngadoakeun sing kacampur kita lagi kade bu do ya Allah ya kade. Jadi alus keneh ka pamere batur nu saeutik daripada ka salaki anu ngeureuyeuh jarang teh. Ek nanya, osok tara salah pamajikan diberi duit hatur nuhun, mudah-mudahan sing lebih lapang rezekina. Osok itu tara bu ngaheureutkeun rezeki teh nu kitu teh. Cobi ibu dia alajarnya pamiku salaki diberi duit dari amat can pernah mere duit ya. Ampura bu antara usaha. Lamun mere duit teh sing aya jazakallahu khairan katsira. Hatur nuhun. Mulai mah mere 100 dirampaan deui salaki teh. Nyis kaos-kaos naon gitu. Aya salah panjikan gitu aya. Aya nu gitu aya. Omean deui. Omean. Bawa ka dinya tah. Punten eta teh terbentukna rezeki ti Allah teh kitu. Dibere 5.000 alham, dibere 10.000 alham, 100.000 alham. Oleh mah 100.000 hatur nuhun bari muir langsung dangsa. 5.000 mah berga. Punten kalalakina ge moal namahan positif nu jadi aya progres terhebat ke depanna teh. Eta geus jarang cenah. Awewe nu pinter berterima kasih ka salaki, kadua nu syukuran kana milik nu dibikeun ku Allah ka salaki, teras tolikul wajhi marah maing raraina tos langgi teras
warrajulul muslimun solihun ta lalaki nu soleh goribun piadi amratun rodiatin awewe nu soleh lalaki nu solehah nu soleh yang harapan awewe nu geblegah gitu lah. Justru kudu untung ya. Ima pun tanya naon ngaranna teh rahasia di lalaki. Lamun marane hayang jadi wali Allah, kudu syukuran lamun aya awewe goreng akhlakna. Sabab minatul aulia tarbiyatul aulia teh jadi teu saeutik lalaki nu jadi wali-wali Allah nate kupeda boga pamajikan goreng. Dicarekan ciduhan cicing ulah kajeun disebut suci oke. Ceprot ku pamajikan. Singapura tan dosa ya Allah. Tapi ulah ngewa ka awewe ye. Geus teu kuat ciduhan pindah ka masjid. Syukur eta teh cenah wali-wali Allah anu didampingi ku istri anu awon. Ngan biasana umurna tara lila. Tak siksa. Hatur punten menurut informasi lalaki nu kitu di dunyana dipejet ku salaki ku pamajikanana itu pangheulana asup ka surga daripada 70 ambial. Naon sababna? Karunya cek malaikat geus tersiksa di dunia ken. Ieu punten, ningal dina kita beberapa kitab, bahkan di Jawa Timur mah aya nu ngagaduhan kitab khusus lalaki nu sukses yang harapan pamajikan anu teu soleh. Jadi wali Allah. Cenah pamajikan abi barang penta we. Eta geus salin alasan. Bahkan kudu atoh lamun dipenta usaha. Pamajikan kudu atoh naon sababna? Syariat pamajikan menta hakikatna Allah gebrak supaya orang menang rezeki. Gitu. Geus hese. Jadi penyakit-penyakit saeutik malah ulah waka tarbiyah we heula. Da aya dina fikih ya. Ai idza kana fi muasyarati imra'atin di mana-mana muasyarah bergumul bergaul wadiatin bil hasabil haqiratin pinasab sok sanajan ayeuna kieu hina nasabna mun bisa mah punten kanu jaromlonya nu can karawin tulungan nu kitu teh lain kaduna jauhan. Duh itu naeung tara ditiung boga ladang surga isuk bagas rumah tangga ek ditiungan we seutak saeutik. Lah itu mah cenah liwar ciciri hilang keun we da pikuntieun ieu. Ulah ieu mah penyakit saeutik didramatisin nu akhirna ngalilakeun kana akar nu sabenerna. Jadi ulah kuaka punten lah erek jujur ya. Ulah kahalangan makosid urang ku pedah maksiat saeutik. Atuh lain oge jadi imam mun kitu. Omer. Kunaon mah teh jadi? Iya. Kerekna tarik hal-hal nu karitu ngajadikeun masalah. Ulah tambahan dewe ku kerek gitu. Kaur cek di cek ke kaur kade pi muasyarah dina bergaul biasa bin hakiratin pinasab atawa ningalikeun kana keturunan-keturunan nu awon angkatlah dagen seueur gaduh para kiai, para ajengan, para ustad anu ngagaduhan bojona teh sanes latar belakang pesantren jang wal alimu
Teras kagenepna alim goribun tayyah ya Allah ya kan. Jalmi ahli ilmu geus langki idza kana mukiman geus cicing baina qaumin di antara kaum layastamiuna ilaihi nu teu ngadarengekeun ka ajengan anu tetep dina Quran jeung Sunnah. Punten tak urang doa arwahkeun para kiai sing paranyan usahana. Saya neangan ajengan anu teu tatagenan kana proposal. Tareangan eta tah. Jadi alim di dieu punten anu waro nu faqih nu tawado nu kadieuna dina hatena geus eueuh nyawa kapada sasama caraketan teh selanggi. Sedengkeun lamun ulama-ulama nu ieu geus eueuh teh ciri Allah geus nyabutan ilmu gitu. Ngan paur saur Rasul innallaha ta'ala la yangduru ilaihim ai haula'il qaumi. Punten upami urang dikirim kiai ya Allah ya kan. Tanggunak nu malah santren sing jara di kiai nu sabenerna ya. Da dinten teh jadi kiparat jang nu santren teh. Punten dari A bukan anti sekolah. Tapi lamun ningali santri asa awak sorangan gitu. Nyaah. Lamun aya ulama anu konsisten istiqomah dina ilmuna layas mauna punten. Geus diabeikeun. Bahkan punten sok aya nu kieu. Lamun ajenganna imahna badag mobilna 3 mun kakara dihormat. Hati-hati ari ajengan nu kana bek tu nu setangna geus rek sujud sahwi marada teu dihargaan goblok euy. Punten ya Allah ya Karim. Bahkan punten lah jujur aing kunaon aing tara kumaha teh nya. Aa sok tara ruang riung ka jelema nu sok dispesialkeun ka euy. Tara euy. Balik tahlil we. Kulhu akur. Palak binas akur. Nah aing pipiti opat itu hiji. Panjang we mah teu betah teh. Bisa jadi ikhlas nama beunang ku manehanan. Manehan menghormat ka urang ku pere disebut ustad jeung ajeng. Menghindar. Si aing sok jadi korban. Asli menghindar. Amun kanu mau tahlila mending kene ngamplop daripada diamplopan. Ta upami tos area nu kitu ti antawisna gitu. Syukur eta teh. Da urangna macana ku ayen dohir wae atuh geura. Ku ieu geura baracana. Kan punten nya sok aya sepuh anu maot jam 3 keur panas tiris ge hudang ini nu kieu nama diemikan, diamplopan, dipanggungan can puguh jadi alim nu sabenerna. Tah maojon perhatikeun manu kitu. Kade upami teu kitu wayahna eta kaum daerah ku Allah bakal dicabut barokah naudzubillah min dzalik. Kan seueur kasepuhan-kasepuhan di setiap daerah orang ya. Matak apunten. Daripada ente milaraan ajengan nu di lemur datang ka dieu, ulah ka dieu. Lain ngusir. Bili ai ka dieu mah meuni. Subi ari tatangi sabelah masjid DKM ka lengkahan gitu. Bahkan aya kasauran pun guru teh udah 2. Wa
hati-hati ulah ayah sikap nu matak milaraan kanu jadi guru nu tatak jadi pilara eueuhna barokah kahirupan urang. Eta papata takade alladzina la yusfauna ila kalamil alim. Jadi teu diraragepkeun gitu. Bahkan pun teu nu ngawurukna bari kieu ge. Bismillahirrahmanirrahim. Tibrakat eta. Ini balik anya cenah. Tuh ieu rek nangan seueur, nangan ngaji teh. Bisa jadi tina nu kitu. Punten. Apa pernah masuk kana dunia gogoda kitu? Ngaos tafsir. Anu ngawulangna pan Bismillahirrahmanirrahim. Kadang ka kuping, kadang teu ieu na teh geuningan. Urang ngalogat hayang kerja target teh. Nyol. Da kabahas bisi aya nu hate kurang puas ku peda aki kieu. Kebon. Isukna sasadu tah. Aki teh abdi hapunten ieu. Kun bae. Ngan isuk we rek anu ngadengekeun teu ngadengekeun mengaji. Nah itu. Terus janten ajengan teh nging cegukan gade. Mungkarane balik ah. Ulah. Sanu apa sireum nu ngupingkeun kan? Aya. Jadi upami peka kadinya insyaallah. Ajenganna di mana cenah? Tetangga. Ai tetangga keneh. Goblok dilanat sih tah. Hati-hati. Pupuju ulah. Alam aditnya geus kieu yang gede. Jangan teh nu rame gitu. Jadi beupejeun urang daroakeun guru-guru anu aya di lembur sing sararehatnya. Eta lah doakeun. Yaumal kiamati nadur rahmatin wa yahtamilu ayyarji'a domiru ilal madkurin aulahum alladina la yusalluna fi dalikal masjid walam yarqaru fi dalikal mashab wal kharij an amrillah wa syai'ul khaliq. Jadi kieu teangan rahmat Allah minimal istiqomah ka masjid, kadua sing mineng maca Quran, katilu sing sabar ningali gorengna pamajikan, ka pamajikan sing sabar ningali salahna salaki, teras sing pinter ngagumatikeun titipan Allah alim anu aya di lembur. Tah keun we sok sanaos bumi na awon can tegaduheun mobil motor itu ieu di pandangan Allah mah sanes materi nu ditinggali. Wal mar'atu wa malam yattabi kalamal alim. Jadi upamitos aya ruang lingkup alim nu dipikah hoream bisa jadi Allah neuneun spesial ka anjeunna. Tapi larian eta teh, larian. Ieu genep perkara anu bakal langka, bahkan jadi gorib mumarah di tengah-tengah umat muslimin, hiji masjid, kadua mashab, katilu istri solehah, kaopat suami soleh, kalima alim, kagenep nusai akhlak. Ieu mudah-mudahan anu genep ieu urang sing bisa ngamalkeun saeutik-saeutiknya. Al-Fatihah.